deui oge Bapak undang Ibu Om Kampung Citerep-tep antar Citerep-tep. Wilujeng nonton, wilujeng ngadangkeun bung sor kapayun. Mugi Gusti
Tutur sabar
Pamiring gamelan kau nyopong bilah matahari jagalah ulah rek leui pilih saksama diri lagi sabelah geus poyer diramukeun ka sesama kamugi Allah ngakancar nyalamatkeun sadayang mah Bapak Hajar anu mana aturan kapayeuneun ieu bukan anu sayang aturan bayar laguna Bapak Hajar anu mana oh ya disawer lagu mah Bapak Hajar anu sayang aturan kapayeuneun Ibu Hajar anu mana oh ya disawer lagu mah budaya kesenian dasar sanes lumayan pokoknya jadi hiburan ngarakukeun duduluran Allah rek tebah disimpuri geus para kaca mohon urang terasa dengan antraksi barong anu salon baris kadoakeun Cep Abdul pada ngadoa wabil khusus kakek keluarga besar sambil lanjut oke si Cecep anu namanya di Sepitan Muhammad Padlan oke para youtuber para kameramen para pedagang para penonton sadaya insyaallah didoakeun ku sadaya Abdul mohon antraksi barong hudang udah dulu geser dulu mikir jauh dulu geser dulu geser kalau duit mah gampang dulu kayak dipapai ku adul mohon cenah banget heula adul bade ngadoakeun wabil khusus kakek keluarga besar Sobilajat Bapak Dedi Cerigeuis lalu urang aya Muhammad Padlan mohon oke para pedagang para penonton para nayaga sadayana insyaallah bari jolakeun ucap adul cing salamet cing sarehat para pedagang cing para lajeng cing laris manis oke dihung aja cing sehat mohon Bang Adul doakeun ku adul geus Abdul wacan ngerebek leupeulban kali caina Bu siap ya sok dul bismillah dul siap oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak cenah kurang kompak upami teh kompak ku adu sok doakeun anu gaduh suami sok jantan janda kompak dulang kurang kompak dul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak gue sok beli kan ya dulu aja. Teknol.
Robi Pilamin sudah keluarnya deh, mudah-mudahan doa Bandung kita siapin cing aya dina saapa itu Allah Subhanahu wa taala terutama kanggo Bupati di Cirebon apa yang itu pokoknya deh. Sok deh tadi kau sudah tadi kan hari mas coba aja teh upah yang acis papai terus kena banyak perasaan papai itu sok deh. Kalau di papai tadi sabar nama suara aja tadi teh. Mohon kucing kami di papai cuma tinggal kawalan. Atur nuhun cecep jaga kalau khosirat kudina wal akhirah mudah-mudahan cing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Semangat berang teraskeun di interval anu kadua.